utawi didinya aya nu ngaleungitkeun dina diri urang. Nya teh eusina. Eta hikmah teh. Hikmah teh umurul batinah, urusan hate. Ya kita anu kada diperhatoskeun naon? Ya urusan hate. Hate anu kada dipilari urang teh. Hate ibu lamun emang urang ngaos saur ya cek para ahli. Al-Qur'an teh kirang langkung 6.690 ayat. Genep bulan atau sudah genep bulan nong sanes. Wallahu alam eta ayatna sareng ulama kumaha ieu mah. Aya nyebutkeun bulan nong mah. Bismillahirrahmanirrahim ayat. Alhamdulillahirabbil alamin ayat sanes eta maksana ayat teh. Eta khusus para alim ulama. Berbeda paham para ulama. Ngan secara keseluruhan, keseluruhan ulama nyebatkeun 6.690 ayat. Ya teh. Dina 690 ayat kirang langkung anu ngabahas tentang masalah hukum syarat teh mung 500 ayat. Ayeuna nyebatkeun 300 ayat. Berarti mun teh mah 6.696 ayat dikirangan 500 ayat. Jadi sabaraha? 6.100 ayat. Lamun dikirangan 300 6.300 ayat. Ta eta teh ngabahas masalah syariat unggul. Naon syariat teh tata cara urang ibadah. Tata curang salat, tata cara kumaha syariat salat, syariat puasa, syariat zakat, tina 300 ayat eta teh. Tapi nu seueurna naon? Sasesana masalah akhlak, eusi hate. Anu dimasalahkeun naon eusi hate. Nya masalah akhlak anu kada ditamikeun mah. Baik urang rek jiga kumaha urang ibadah, asal aya ilmuna we. Tapi nu jelas urang ibadah teh kudu make hate. Aya khusyuk nanti dinya. Nya santiasa nabi urang teh diajar da sapertos kitu. Aya peningkatan dina ibadah. Soalnya dinya supados urang dina ngalaksanakeun ibadah teh sanes hungkul cangkangna hungkul tapi jeung eusina. Aya eusina di mana aya eusian mah ibu maka naon? Maka ibadah teh nikmat. Lamun urang ngarumasakeun ibadah teh teu nikmat asa disiksa ku ibadah. Berarti urang teh ibadah teh eta teh can nepikeun ka eusi, karek cangkangna. Tah karek ibadah